si Icih geningnya aya. Nah, emang Tah Icih aing aya obroleun. Ngobrol sakedeung. ngobrol naon? Ayo di dia diuk. Ya, cenah cari papegatan. Nyaho ti mana infotainment wae sih mah. Dengan segala rek papegatan. Aing ngadenge di ditu tuh. Al Bandung ngaromong. Enggak tahu ngomongna ulah deket teuing lah bau aing lah. Ngadang naon sih sia teh? Emang aing kaambek itu ku sia. Heeh, ka ambo bu bangke. Rabjadah. Kemana si Ici? Bang kawaruge mending waluy. Ngomong hayang ke luar negeri. Di bang kawarung Citar Sina ge nyasab. Tegar hayang ke luar negeri. Yo nih sia hayang nyaho mah. Peurih aing jeroan aing teh kasih Jepi teh makan aing hayang papegatan wae teh. Manehna geus tara usaha pisan. Poin kamari diomongan ge ek nyampe kiamat ge anger manehna ngajawabna. Alah ulah ngadoakeun nu goreng. Padahal mah manehna nya emang tara usaha. Kuat budak oge ngenta duit ka aing kuat aing ngahelas nih hayang luncat aing teh luhur kenteng. Sabar Icih. Aing sakit sabar ani aing. Aing nyeri aing ge. Nyeri. Nyeri aing mah lain nyeri hate aing mah ieu cokor aing katincak ku sia eta. Oh, nya aing teh nya suka teh katincak. Aing rek balik ani geus mah solusi malah cokor aing anu ditincak aing bisa si Jepri ngambek ka aing deui wae Duh. Aing ka warung tibang dititah meuli uyah doang. Aing balik carekanan deui wae ieu mah aing ku si Jepri ieu mah. Gila tibang dititah meuli dengan kayak joge. Assalamualaikum. Sia. Ini lila dititah teh. Yo urang tadi amplop si Ani kalah nanyakeun. Kalah suku aing ditincak coba si Ani. Non urusan aing si Ani. Begat urang majarkeun urang rek papegatan cenah jeung maneh. Oh, siang papegatan. Hah? Nya eta teh si Ani ngadenge di saha di infotainment mana meureun. Eta meuli naon eta? Meuli uyah. Ari sia Ici. Aing rek nyatu jeung uyah doang. Emang sia mere duit. Kan sia tuh mere duit, Bang, mere duit 1000. Nya kok aing belikan uyah lah. Kira-kira sa Ici mah aing orai. Oh nya sia teh mere duit ka aing. Engko aing belikan uyah, terus meuli naon? Yang geus kieu carana mah aing kudu kasih haji. Nya heueun juga kasih haji mah lah. Sia mah teu bisa nyandelkeun sia mah. Goblok si Jepri ka aing mina nemen-nemen teuing anjing si Jepri. Kieu teuing mah ya Allah cabut we nyawa anu geus maot anu hirup mah ulah karunya. Jepri sia goblok. Oh, alhamdulillah ya mah yo. Nyawa teh caian yo, hujan. Mau saplak-aplak sawa aja tak Kosim. Gua mau kunci cokotan Kosim. Cek, Buset. Si di teangan di imah eueuh. Di teangan di kolong jembatan eueuh. Aya di dieu keur naon di dieu? pan aing teh keur nempoan sawah, sama. Nempoan sawah alhamdulillah aya mah sawah. Aya turun hujan, teu kudu nyedot. Aya naon namanya sia? Oh, sudah teu apal wae. Biasa aing jem duit ah. Pinjem duit di ari sia kamari ka aing pinjem duit. Bea aku si Ici. Coba aing cek di pamilikeun uyah doang keur dengan kejo. Atuh nemen-nemen teuing mah majikan sia. Ya heuh mentakeun aing nginjem duit ayeuna ka. Jadi gantung itu tadi kitu mah. 40 juta ka aing kamari sia nginjem. Buset jeung haji mah una naonan atuh. Moal gede na mah 1 juta ayeuna mah. Nangis saya kali main ya. Ada aing teh mah duit da keur nempo sawah ayeuna mah. Ulang ngarjokeun Ji. Moal. Aing kudu bolak-balik wae. Haji mah meuli gebuk dibagi-bagikeun ka tetangga. Nya 1 juta nya. Anterkeun ka imah. Ari sia geuning aing nu anterkeun apa saya pinjem ka aing. Heuh nya. Kali main geus nya tas magrib nya. Di berek wae. Ka imah geus magrib ya. Aing keur nempoan ieu lah, loba keong tah. Ulah henteu ye. Wae doakeun sawana ye nya. Sing alus. Amin. Geus sakitu aja Ji. Aing tong balik.